duitnya. Aku coba undangan apa ininya? Iri otak aing. Bonangan kieu. Sukan kasih embe. Ayeuna gedeung ke kasih kadal. Lain dipikir-pikir batur aing hewan kabeh nya. Kumaha ini? Lo, Di mana, Dek? di kaler. Yo, minjem duit 200 yo. Tus sama Je. Aing bae ge mau diceritakeun mah sedih ye Je. Ayeuna sedih aing diceritakeun mah ieu. Dek, encan gede bere, geus cerik bae di dinya mah. Main tersedih. Katambah di siang jem duit. Rasa sedih ya hirup aing Je. Dek, geus aya omong kajen Ampura be aing mah Je lah. Urang sireng hampura be. Oke, sip Je Je. Santuy. Loba duit ye, jeung penting ye. Uli ngasih iteng, lumayan ye, Montok lumayan ye. Merana hatiku seneng. Ieu mur amat di sepel mur. Ngawarana bae. Asa nonton sepi. Aduh. Ditanya. Pak malam main masih iteng. Ieu ilun bae osati sepi. Aduh. Minum es mending paranas kieu ke warung Puting lo we. Merana hatiku senang. Deh. Banyak uang buat main malam si Ipeng. itu ada deket naon saperkeun Merana Dedek, hatiku kenal senang. Deh. sawah bae Terus yang itu nanya ya tuh gua bahasa mereuna nanya kenal didinya. Oh gitu neng tah hidup mah aku dek nanya neng. Ade dena be nu budak ti tadi ge ditanya malah cicing bae. Lu karuan neng keren gue gitu loh. Aing undangan makan naon. Apa? Pakai daun cau baik itunya. Jambe mah parabna. Dang daunan ieu. Beukeun daun cau kita udah. Tapi aing bingung kasih kadal. Parabna naon teh budaknya. Iya, cocok lupa namanya. Budak kolot si budak ada mabok makanya ieu kolot tuh. Yang ada orang aing. Nah, bagus ya. Ya baik itu nya. Mending deh memang orang jangan itu mabok. Si Deri itu bener-bener serangan bekas mabok plastiknya. Der. Kenaon sih ya? Asa kenaon Der? Ngalandon cau kitu. Kaget kena aing bae mun datang. Yo aing kondangan. Kasih jambe mah beukina daun cau teh. Sudah kenalan nama. Mending orang Jarawuh gitu. Buat kebun binatang segala. Sia bapak nage. Sia ta biangna. Parah main aing bae sama biangna. Teh. Naon? Ada guys ya. Teu naon? Ada dekutan. Naon? Yo, sia nyaho teh parabna kadal naon sih? Astaga, si kuno nanya parab kadal ka aing.
Senang siapa nyaho teh. Emang aing mah pana kadal. Atuh bere mitiau be mun teu martabak der. Bina teh geus main keur teu boga duit yeuh. Mitiau jeung martabak segala. Aing sijing naon deui tengah beresan daun cau sagala der. Aing mah. Ih, dote siapa dongo ti tadi keneh. Pan tadi ge kondangan nih kasih mbe yeuh tah, kondangan si mbe. Haji sia nanya parab kadal sagala kain naon eta. Eta aing teu boga duit, deuk neangan parabna si kadal nahaon, deuk kondangan yang yeuh. Sia mah coba emon si kadal parabna hileud kumaha coba sia. Atuh aing teu boga duit kieu mah atuh ngalah hileud lah. Parah sia mah batur disarokeun jeung binatang. Tawaran diuk atuh cangkelkeun antong bae. Oh, napa diuk. Diuk dah. Diuk, ieu lah. Atuh pantar ge hayang diuk, diuknya. Mending be ngomong jeung jelema budak mah. Emang nyambung eta? Boro ieu mah hayang ngarojok pake balok. Napa jelema tar si jeje tah. Si mah dek nanya ka jelema. Makin parah bae jelema. Nah, asa budak geus ngadenge bae aing ngomong. Jelas karbit keun geus eta. Gitu keren jeta. Pan tadi ge ditanya Dede, atuh Dede na berapeh bae. Nyaong geus nop, acukeun bae mah kitu mah. Kepusingan otak doang. Atuh ade je diajak ngobrol malah cicing bae ku sepatu. Teu diajak ngobrol mah nemalan bae. Atuh nop, nu age bakal darting ngomong jeung jelema budak mah. Heuh bener Ige meniasa jantungan ngobrol jeung jelema budak mah. Geus kenakeun bae jelema kitu mah nop. Lamun ASM nom nian cor bae ceulina teh. Tuh napa tuh dak si jeje tuh bagus tuh mere nyasarana tuh. Emang napa kitu nanya tuh nontu. Asa nang boy bae. Jadi sia teh dae anu selonong bae mah dae. Batur mah. Nanya naon ieu mah, ngajawab naon. Dae. Sok ngaco aja jeje mah iya. Karung lah keren. Gue gitu lah. Dae, liur aing mah. Dede loba duitna Ini kaset mah sakubupaten kebocoran. Untuk si jeje nyawan tuh. Lah terserah Dede be. Ngapa mah harapnya budget jadi ngobrolnya. Coba deh, jeje minjem duit deh. Apa sih juga ada buat jeje? Baraha 100 Dede. Oh tangguhan. Tadi bilangnya. Oh, di warung. Oh. Ayo tuh orang nungguan di warung. Ayo. Gimana sih, Dek? Kita kesuara mau amat sih tuh nanyacin kayaknya di belakang itu sedang kita mama. Sedang sia dongo. Tadi ditanya tak si dote. Nyaho si kali landik cor sekoin jelis sia lah. Udah deng ean cuma he. Sama itu jelas. Karuan lah keren. Gue gitu loh. Parah ya udah teh. Cewek nya tah der men kan sing nginjem duit ka si Dede sugan bugaeun si aya jeung undangan. Heuh nya. Jem duit dek. Undangan ini sukan. Tuh dari si dote bae nyawen tuh si jeje di warung jeung si Nova. Aing manginjem duit, lain nanya tuh si jeje jeung si Nova. Sia manginjem duit, emang minjem duit. Sia mang parah aing. Anu ngomong kertaya tuh sama Abdi nyambung sia mah de. Amun aing jadi colok sekoin kuling geus hanya ka aya sedotan ieu de. Ieu aing. Ya hanjem baras ya. Cepet. Oh sangkuan saya di warung nih jeje setu nih senopanya. Bener sih nya. Enggak diulanya. Oh tuh. Kayak si Dede kebel anak ya. Berjasa nusuk gitu. Oh, beneran ya. Ke warung yuk. Panas lah, kebeneran aing aus angin. Kebetulan bener heuh. Tangguhan ku di ditu. Bukan deh, bener. Oh, bukan juga duit gitu.
aing teh mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mam. Dote udah sama. Pacar aing sih ganteng sadunia kan ge. Sase ganteng sadunia aja. Eta si Dede. Run. Tuh Dede tuh. Ih, jauh tuh udah panjang bol. Tari je. Dahar. Oh, kajen deh tuh kunaon deh lah. Yang penting duit aing aya gitu. Asak je dong, lain mas mandi lain mas dahar. Mau makin parah bae ngomongnya teh nyambung. Yo je. Cekal je. Gita jajanya. Bang. Sepul. Sepul. Bang. Gita. Nah, ini budak aing beber-beruit. Anta jadi wasit meureun mah. Anu sunah. Nah, oh yo, wah star. Aing kita jadi wasit beureun ieu deh. Allah Akbar. Allah, harus perkutut bae yo. Tengar teh menaon sih masuna ieu? Aing bere kos ieu. Ya, sama deh aing nyeum duit beber-beruit yo. Emang aing perkutut. Geus jer geus lah kan jan geus lah. Aing nyeum duit ya, Dek. Kunaon dibere periwit, Dek. Ai sia, kabina-bina teh ceuli. Sama dongona anggeus kalewatan deung naon ieu masuna ieu. Euy. Ya, gua teh jelas sekali sing jem periwit. Teh periwit teh teuing Gita. Teuing. No.